Sampurasun sadayana di program berita kami nu ngagugah selera sareng olahraga abdi bakal ngajak anjeun manggel sareng ngalayankeun kabar-kabar teranyar dina Kota Bandung. Dina berita pertama, ayeuna bakal ngajak anjeun manggel kabar-kabar kuliner teranyar di sudut-sudut Kota Bandung nu bade ngagitkeun rasa anjeun. Tuluy di berita olahraga, abdi bakal nerjemahkeun cuplikan seruan ti tempat lari anu paling populer di Bandung. Olahraga nu lagi populer di kota ieu, jadi simak terus program kami pikeun selesai informasi teranyar ngeunaan kuliner sareng olahraga anu teu patut anjeun lewatkeun di Kota Bandung. Selanjutnya kabar berita anu pertama nyaeta kuliner. Bagi sentral di Bandung, mari sambutan di Cibadak ieu. Abdi Dani kaasupan karena kawasan dina anu di legendaris ieu, di mana para pedagang menjual masakan tradisional sareng modern. Cibadak ieu telengit samemehna jeung seneh jeung anjeun bakal ngalaman sensasi kuliner ieu. Bisa dipancarikeun di tempat sajen sareng kana hawa kesajan sareng panorama anu mangrupa bagian ti keunikan Bandung ieu. Cibadak nyadiakeun pengalaman kuliner anu teu biasa dirobah. Sekian, terima kasih. Kitu unggul. Olahraga jeung hiburan, pikeun kabeh warga nu teu kahiji. Aya lapangan lari jeung lapangan bola nu siap ngeusian pikiran jeung jasmani. Kudulilah dina Stadion Siliwangi ieu tempatna nyenangkeun ka orang-orang nu olahraga di dieu. Aya lapangan lari jeung lapangan bola nu bisa dijadikeun jadi tempat main dina waktu sareng jabat kamari. Jaba mah geus jadi tempat pikeun manggih hasrat olahraga jeung nongkrong sareng ka dieu. Tempatna sare sareng memanjakan mata. Sadayana masyarakat Kota Bandung bebas ka dieu. Fasilitas olahragana lengkap, bade nu main bola, bade lari, pull up, push up, sadayana bebas. Mungkin sakitu wae ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nama Abdi Randika. Abdi bade nempokeun tempat kaulinan Bandung anu biasa dikunjungi ku warga lokal sareng warga luar kota. Jadi pamirsa bisa menikmati kota Bandung sareng belajar jeung ningali bangunan bersejarah. Abdi Randika, sekian, kembali ke akhbar. Eta teh kabar teranyar tina Kota Bandung, ti berita olahraga ka berita kuliner. Terus simak kami pikeun kabar-kabar teranyar anu ngagugah dina program berita kami. Sareng ieu tibatan abdi pamit sareng nuju dipasihan anjeun kaliputan sabudeureun. Mugi kabar-kabar anu dibaris tempel bisa jadi inspirasi sareng manfaat pikeun anjeun sadaya. Abdi Akbar sareng reporternya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.